Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Mojang Gelis bagian ke-15. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sateuasan dipedar ieu dongengna sakuma biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka sadayana anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Upami kitu mah atuh gampil pisan mama kagepi akaleun urang mah. Ayeuna mama teh mikapalai kaneng 4 dugi kapalai kajodokeun ka mama. Nya jang mama teh hayang jadi ka-4 tadating we mama teh bungahna. Meureun bisa kumaha teuing mulang tarimana ka ujang upama kajodokeun mah. Garawe ku ujang emutan siang wengi mama ngan mikiran neng 4 uyuhan teu kaleleban ge. Da kumaha atuh jang keur dahar we mama teh ingat kaneng 4 dadak eureun lang heula ngahulang ceuk pasudia bari semu alum paromanana. Ayeuna kieu mama asa piraku neng 4 bade ngantos Kang Mahmud upami Kang Mahmud diwartoskeun kecelakaan teras tilar dunya di Jakarta. Keun wae ieu mah mama tong aya basa tahayul bilih katuliskeun jurig datara aya nu kitu teh kangge nipu neng 4 we ieu mah. Di dieu mah kedah pura-pura hajat tahlilan sanes kanten semet saminggu mah teras mama Suganda ondang tah di dieu urang babadan tenan deui. Mama Suganda olo sing dugi kakagosok deui ku mama malisa tiasa-tiasa mama sing pikahawatoseun mama Suganda we. Tah kitu akal ti abdi mah manawi kaanggo cekruk man teu euleum-euleum. Kek kumaha upami kauningan ku Pak Haji Padri engke putrana dikanu saneskeun ceuk Pasuganda bari neuteup. Lah mama mah tong jadi ewad mamanahan sawios daseur deui istri mah mali upami leres pijodoweun Kang Mahmud mah boa-boa awal akhir ge tiasa kajodokeun ka Kang Mahmud neng risna teh tembar rukman ngagedean hate pasudia. Kira-kirana upami kitu moal kaperego ku Mahmud can ge beres mama kawin ka-4 Mahmud datang manten nu jadi jenisna atuh kedah diseratan ku mama ke Jakarta. Enggal-enggal seratan Kang Mahmud ulah waka ka Bandung margi mama ge bade ka ditu kitu. Nah ngangge sesah tembar rukman nya jang jigana hasil lamun kitu mah ngan poma jang sing rikip ulah dugi ka bocor Rusia ari kangge etana jang kangge supados tiasana kadanguan ku mama Suganda yen Mahmud cilaka tur nemahan pati kumaha akalna. Ieu mah supados ulah dugi ka teu dipercanten we hartosna mah ceuk pasudia. Lah gampil abdi eta mah nu gaduh alpuka kuningan diberes we mung kada sayagi we kangge hajatna mung kade rencang mamanya eta si bibi ulah bade uningan Rusiana malisa tiasa-tiasa sing sapertos kanu sanes we diwartosanu seleres-leresna dugi ka anjeunna ge percayaeun ceuk Rukman.
Oh, babu mama bagian anak moal nepi ka kudu batus Rusia. Tah atuh pemikitu mah sae. Jadi ayeuna kantun ngajalankeun wae Rusia ieu teh. Mama nu penting nyeratan ka Kang Mahmud. Rehna Kang Mahmud ulah waka ka Bandung. Abdi bade milari pigoongeunana nyaeta kangge nyebar luaskeun wartos ku ayana Kang Mahmud nemahan pati. Sajabi teh eta mama kedah sapertos nu leres ka langan hiji putra nu dipikamemet. Sakumaha biasana bae nu dikantunkeun maot ku putrana. Panginten kedah alum nguyung meuli satiasa-tiasa kedah ngadamel pici tangiseun di mana seueur nu ngalayad. Ari karenge kapayun mah gampil upami teh engke tos beres roes Kang Mahmud sumping ka dieu teras gujrud atuh akal deui we nu lantip supados ulah katawis teuing yen urang nu ngadamel beja palsu ceuk Rukman bari jungnang tuh. Reka mana ari Ujang? Kapan bade ngawitan ngilari pigoongeunana nu kinten-kinten bakal hararus cariosna kangge nyebar-nyebarkeun wartos palsu ti urang ceuk Rukman bari seuri. Aduh, pami ayeuna mah para bajar teh apa nyarsa pangintennya. Oh, mangga atuh Jang. Nuhun sateacana oge ceuk Pasudia. Rukman tuluy indi ti imah Pasudia bari mawa hate nu bunga pedah bakal bisa ngaruksak hate neng 4. Bongana teh daek diajak ingkar ku manehna teh. Pasudia hehewatan asa bakal menang ti akaleun nu sakira bakal hasil maksudna. Omongan mah leuwih harus tibatan goong sabab lain ku harus ngaluhuran sora goong tapi harusna bakat ku patarema. Ari goong mah aya leheungna beki jauh kadengena beki laun tapi omongan jalma beki jauh beki ngagedean. Sabab aya paribasa beja pabeja-beja sajengkal sok jadi sadepa. Kitu deui duka teuing ti mana asalna jol-jol aya bejana we nu katangkep ku Mama Suganda jeung istrina yen Mahmud cilaka katabrak mobil di Jakarta nepi ka nemahan pati di rumah sakit. Malah harita keneh beja ieu teh dicaritakeun kaneng 4. Geus manggih beja atawa acan yen Mahmud putra Pasudia cilaka ceuk Mama Suganda bari neuteup kaneng 4 kitu deui ibuna neng 4 neuteup kaneng 4 neng 4 meh nembalan ngahulang heula katara hatena deg-degan. Kang Mahmud cilaka nya bejana kalawan nu ngabejaan oge lain tinu sajen tapi tibarayana keneh we timbal Mama Suganda dupi cilakana perkawis naon kitu ama tanya neng 4 tambah ngajunghokna. Ari cilakana teh kieu waktu Mahmud nyebrang jalan cenah teu kanyahoan deui ngan jebrod we katabrak ku mobil atuh harita keneh diangkut ka rumah sakit tapi geus teu bisa deui ngap terus maot sapada harita. Malah ayeuna teh Pasudia oge keur ka Jakarta aya nu nyusulan teu bisa nembalan deui ngadenge kitu teh neng 4 leng ngarasa ulang rarasaan asa tungkap bumi alam kolebat rupa Mahmud ngolebat dina bibir panona atuh ngan koceak we neng 4 ngoceak. Kang Mahmud bro nyuuh dina ubin katunulangan teu empes-empes. Atuh Ibu Ramana maneka cidara ruaseunana teh gancang muru bari pating areuloh. Eloh ieu amana kunaon geulis. Nah atuh make diwartosan kitu amana teh. Ibuna mani hari weus-weus atuh Ibu Ramana terus ngagugulung neng 4 Mang Kadet jeung pamajikanana daratang nyalampurkeun bari hari weus-weus. Eloh kunaon den teh juragan. Ieu bi katurulangan ceuk ibuna bari ngagulang gaper duaan jeung Ramana. Ke atuh urang ngabantun heula cai atah kangge nyeuceuh ceuk bi Ikam bari kencar kencir ka dapur. Buru-buru atuh Ikam, Mang Kadet meniti bubun celik. Arek ieu ge. Teu lila bi Ikam mawa cai dina baskom leutik sarta sapu tangan nu barasih. Mangga gan, geuraku ieu cecehan supados enggal damang deui. Atuh naha ku kupingan bibi mah den teh dipaparin wartos nu pikasedihun. Nya bi, sugan teh moal kieu jadina. Dalantaran manehna teh nyaritakeun geus moal ka sasaha. Ka Mahmud moal, ka Pasudia moal,
cek ibuna. Neng sing emot den. Ya bibi den piraku kedah kawon ku sakitu mah. Dan den teh anom keneh ieu cek bi Ikam bari cerik sesegro. Sok atuh kumaha Ikam tah mastakana cok-cokokan ku saputangan baso cek Mang Kadet. Bi Ikam nurut tuluy dicecehan bun-bunan neng 4 ku saputangan baso. Upada ngagulang gaper mah teu burung ngulisik neng 4 teh brai deui bentak. Terat-teret kakenca kakatuhu tapi meureun inget keneh kana cariosan amana blok nyuuh bari cerik sumambat ka Mahmud. Hapunten Kang Mahmud, ieu abdi teu sangka engkang bakal ngantunkeun ti payun. Abdi teh kasaha manutan Kang Mahmud, ieu abdi. Aduh, tobat teuing Kang Mahmud. Aeh geulis, sing eling geulis, sing sabar. Ulah kitu eta teh matak ngajadikeun panyawat kana badan urang sorangan. Keun wae da itu mah tos puguh aya takdirna kudu maot ku cilaka. Kari-kari nyai rek milu cilaka, ulah geulis. Anggur sing sabar, cek ibuna bari ngusapan. Pat, ya ulah sok ipis iman, mangka sing sadar. Nah, make kudu kitu sagala. Keun wae da salaki lain. Pira urang kakara papacangan atuh jamak wae kapantong boroning nu kakara bobogohan nugas pasti jadi salaki. Pati mah saha nu nyaho ceuk memasu ganda ngageleunut. Abdi teh sok waas wae mama ibu ku ngaraoskeun hawatos ka anjeunna ngantunkeun alam pawenangan bari teu acan kalaksanakeun kapalai maksadna ka abdi teu acan tiasa ngajadikeun. Mangkaning cita-citana memang anjeunna teh kitu. Sawios paripaosna abdi parantos kapayunan ditikah kuno sanes. Anjeunna moal buru ngantosan dugi ka abdi jadi randa. Kang Mahmud, sing horeng engkang bakal pondok Yuswa. Neng 4 teu eureun ngabangingik cerikna sumambat ka buah hatena. Sarerea nu narungkulan eueuh nu teu milu ngucur cipanona ngarasa mangyerikeun kaneng 4. Keun wae den tong jadi emutan da parantos takdirna Aden Mahmud kedah mendak cilaka panginten teh. Ayeuna mah anggur geura sadarkeun emutan bae ceuk bi Ikam. Tumun den bilih ngajadikeun panyawat kana salira ku anjeun ceuk Mang Kadet. Teu sangka Kang Mahmud bade papendak sareng hiji kacilakaan nu marengkeun ka anjeunna mulih ka kalangkeungan. Anjeunna parantos sampurna moal tiasa sakumaha biasana ngaluarkeun pawis kadeudeuh sareng kacintaan manahna ka abdi. Dipayuneun abdi pisan. Duh, waas. Anjeunna nuju nyarioskeun yen anjeunna moal kagungan deui garwa kanu sanes upami henteu ka abdi. Ibu, abdi nyeri. Kituna teh neng 4 ditungtungan ku ngarontok pangkonan ibuna. Gap ibuna usapan kana mastakan neng 4 bari pok ngupahan. Sing sabar geulis, sing hawatos kana awak sorangan. Keunda engkang nama geus puguh. Titis tulis takdir ti ajali bakal nyorangna cilaka di pangumbaraan teh. Memang atos aya guratna ti Yang Maha Uninga. Manusia nganderma usaha nyingkiran sakabeh bahaya jeung pati. Tapi mungguhing pasti Allah nu ngaturna. Ya Allah, Kang, abdi nu mika cinta ka engkang. Mung tiasa ngajajabkeun ku kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mugi engkang nu mulih ka kalanggengan dipaparin caang narawangan di alam pakuburan ditampi iman kalayan Islam kenging tempat nu satimpal sareng amal perbuatan engkang nu sae sawaktos di alam pana. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Cuk Ibu Ramana ngiring amin. Kitu deui Mang Kadet yang pamajikan anak tetinggaleun namprakeun dampal leungeunna. Tah kitu geulis tibatan urang koceak dengek mah taya pisan gunana. Mending urang teh ngadudua ka Allah
supaya nu mulih di paparinan jalan narawangan ulah linglung di perjalananana kalayan kumapatkeun kalimah-kalimah Allah sakawasana jeung naon bae nu sakira bisa geuning di mana aya nu tas mulih kakalanggengan nu harirup kulawarga nu ditinggalkeunana dibantu ku para tatanggana unggal peuting nepi ka 7 poe wae mah ngayakeun pangeling-eling kumararaca doa ikhlas sakawasana kalayan dzikir eta teh tayalian pikeun negerkeun hate nu kapapatenan supaya ulah ngarasa sedih kedah ditinggal maot ku kulawargana malahan kudu eling da urang ge bakal nyorang balik saperti nu ti hareula ceuk ibuna mapalerkeun ka putrana memang ibu ramana ge ngartos kana batin-batin putrana nu geus leuwih nancebna duriat ka Mahmud. Sumuhun ibu, mudah-mudahan abdi tiasa negerkeun hate kalayan abdi tiasa mapohokeun kana naon-naon kajadian nu parantos ceuk ning 4 bari nyusutan Cipanona peuting eta mah nek 4 pada ngareah-reah bae ku ibu ramana mangkadet jeung pamajikanana dina ngarasa melang di sining 4 ngalamun tuluy katalanjuran sakumaha biasana lamun kabejakeun aya nu kapapatenan pasti loba nu ngalongok lain ngalongok nu maot da puguh geus taya di kieuna malahan mah bukti mayitna dibawa ka Bandung ge henteu lantaran nurutkeun ceritaan Pasudia Mahmud teh dikubur terus di Jakarta bae sakur nu ngalayat di kabumi Pasudia taya nu henteu muragkeun Cipanon ngarasa mangsedihkeun ka Pasudia tur sedih kudu ngantunkeun sakitu geus teu birek deui pikeun nu geus kenal mah ka Mahmud teh yen Mahmud jalma behar budi ade basa sopan santun terang ngabedakeun ka papada jalma ka sahandapeun kasaluhureun sumawon kasasamana ih sarua bae ku Mahmud mah diajenan dihormat sabab ceuk pamanggih hatena ngajenan ka batur sarua jeung ngajenan dirina sorangan malah leuwih ti eta ngajenan kasasama hirup sarua jeung ngajenan kanu ngadamelna ku Mahmud sok diserepkeun ku hate sanubarina lamun manehna boga hiji perbuatan atawa jijieun boh nyieun boboko atawa asepan upamana geus jadi dipoyok batur tur bari dijerebian da moal asepan atawa bobokona nu nyeri hate pasti nu nyieunna nu ngarasa nyeri tan wande ngambak harita sajabana tinu dareukeut teh nu ngalalongok ka Pasudia di jauhna ge aya malah rabul di imah Pasudia rame jalma ngarariung malah Pasudia alum mesum bangun nu sedih kingkin harita oge Mama Suganda maksakeun sareng ibu Suganda nyaeta ibu ramana neng 4 ngalayad da puguh geus teu asa jeung jiga kawantu boh ka Pasudia boh ka Mahmud sarua pada bakal minantu tadi nama kumaha Kang Putra sawaktos Kang Putra sumping ka Jakarta dan Mahmud teh parantos maot ceuk Mama Suganda angger keneh ngabasakeunana teh Kang Putra Mama Sudia mah teu robah-robah nu mawi abdi teh ngaraosokeun ongkoh disarusulan tapi dongkap abdi ka ditu saurna teh parantos dikurebkeun atuh abdi bati ceurik balilihan we teu pendak sareng mayit-mayitna acan timbal Pasudia bari mengpenan bangetna ku saputangan curucut Cipanona murag atuh sarere oge sumawona Pasuganda jeung istrina pada muragkeun Cipanona tangtos Kang Putra teu ngaragap hate Kang Putra tapi hate Mama sorangan tada teuing upami dugi ka kitu nah atuh sanes diantosan heula nya ramana ceuk Mama Suganda bari marabai Cipanona tang teuingan we atuhnya ibuna neng 4 mah ngan sakitu-kituna kaburu nyegro numawi ibu Mama abdi teh bati nyerina bae ceuk Pasudia bari sesegro sing tawakal bae Kang Putra da parantos takdirna panginten anggur mah geura lelerkeun mamanahan ceuk Mama Suganda bari netep sarta nyalangkrung Cipanon leres palihit dinya nama mungku ieu mah anak diemut pun bojo ngantunkeun aya batur hirup nya nu jadi anak
buktosna Mahmud tekuhan teu ngantunkeun deui bae atuh teu kinten keungna saha anu bakal bumela di mana kata rajang galingging panas tirisna cuma wonten dina repotna mah ceuk pasudia bari sorana pegat-pegat. Mama Suganda ngalas hatena barang ngadenge nu ngarasula kitu teh jeung ngarasa mangyerikeun ras ku dirina sorangan. Nya atuh Kang Putra, kangge naon kagungan harta banda sapertos kieu seueurna. Kangge Kang Putra mah gampil enggal kagungan deui garwa supados aya nu ngarencangan siang wengina kalayan bumela dina sanes kantena. Sur Mama Suganda bari neuteup. Nu mawi teu acan aya nu kaimut sanaos seueur oge istri-istri. Teu aya nu karong ku abdi bakal bumelana mergi seueur-seueur istri nu kucarogena disampatkeun harta kakayaan dugi ka teu tiasa nyepengna akhirna jadi awut-awutan sagala lenang. Tembal pasudia bari teu woleh-woleh ngucur cipanona marebay taya saatna malah geus beureum balas ceurik. Mama Suganda jeung istrina ngahulang jorojoy rasa watirna nu ngadadak tina rasa batinna. Nyaan karunya lebah dinya nama meureun nu matak manehna kacidakeun hayang kaempat teh kulantaran boga harongan pihadeun di bawah rumah tangga. Tapi keun wae hayang nyaho rek badami deui jeung indungna kalawan jeung jenisna cina tulus ka pasudia bae da putrana sidik geus taya di kieuna moal aya basa kalarago cik gerentesna hate Mama Suganda. Nya eta mah atuh Kang Putra, mudah-mudahan bae enjing atanapi pageto aya milikna tiasa patepang sareng nu dipimaksad ku salira Kang Putra. Mudah-mudahan cita-cita Kang Putra nu ti payun-payun sanaos leir-leir oge kalaksanakeun cik Mama Suganda bari netep ka pasudia raek ka istrina. Ulah kirang pidoana bae ti mama kalihna ibu. Mudah-mudahan abdi diparengkeun tiasa ngagaduhan pibatureun rumah tangga nu sapapait sama manis tiasa ngatur harta banda kalayan ngurus rumah tangga. Tembal pasudia dina hatena geus boga tagian Mama Suganda pangna nyarios kitu teh jiga-jigana mah aya deui maksud pikeun ngararemokeun putrana ka pasudia. Tah atuh kitu wae Kang Putra, mama sareng ibu sanes kirang sono nanging dirarompok bilih aya tatamu. Ku kituna nada permios bae cek Mama Suganda sarta duanana sareng istrina carang katina calikna. Nah atuh enggal-enggalan teuing marulih engke wae mama ibu abdi sono keneh. Pasudia bari netep ka Mama Suganda jeung istrina. Nya kitu da sanaos mama sareng ibuna oge sanes kirang sono nanging kumaha da sok seueur tatamu kalorompok awatos bilih ngararantosan. Eta mah Kang Putra diandum pidoana bae ti mama kalihna ti ibu sing aya dina katawakelan salira. Tegar mamanahan perkawis nu parantos mah tong seueur diemutan teuing. Mudah-mudahan atuh mama abdi tiasa kapapalerkeun. Nya kitu ti ibu oge nyangkakeun pidoana sing enggal-enggal kalandongan mamanahan teh. Ulah lami-lami dikemu dina kalbu bilih ngajadikeun panyawat ibuna neng 4G ngahaturanan piduana. Keur kitu torojol hiji lalaki geus rada kolot mawa tingkem meuni gede jeung semunu pinuh eusina da mawana ge popoyong kodan beurateun. Tah mama ibu candakeun ka bumi lumayan bantun di Jakarta oleh-oleh geura. Nah atuh Kang Putra meuni ku ngarepotkeun pisan mama teh ka Kang Putra merekat sanes kanten. Sawios mama tampi lumayan wae sanes nu sae mung sakadar oleh-oleh bantun ti Jakarta. Mama Suganda jeung Bu Suganda dijajab ku nu mawa tingkem oleh-oleh teh nepi ka jalan celakana beca. Nu kabeneran becana keur aya di hareupeun pakarangan pasudia pisan. Bukti pisan caritaan Rukman dina waktu susumbarna yen sanajan 1000 kali nyebutkeun embung neng 4 ngajodo ka pasudia. Tapi ayeuna ku asak-asakna pangolo jeung sekeutna caritaan Mama Suganda ka putrana laun-laun neng 4 nurut pasrah kalawan sadia pikeun dikawinkeun ka pasudia. Saha nu rek nyisi ku di deui dina waktu ieu mah pat lantaran putrana anu dipikahayang ku 4 geus tilar dunya tinggal ramana nu tetep wae parangna ka 4
Jiga-jigana bae pasudia moal boga deui pamajikan lamun teu kaempat ku kituna ulang ngarepkeun ngorana gantengna tapi nu ku urang ditilik teh disenangeunana harta bandana anu sakitu lain saeutik moal kasaha deui brona dina mangsana anjeunna ngantunkeun ka rahmatullah pasti ka pamajikan ceuk Mama Suganda dina ngolona kaneng 4. Neng 4 teu bisa deui ngahulag kapalai nu jadi sepuh-sepuhna dan memang ngarasakeun salah lamun teu nurut ka kolot sedengkeun kolot teh atawa indung bapana teh nu wajib dihormat-hormat digugu sagala nasehatna sanajan memang keur neng 4 karasana waktu eta nasehat kolotna teh kurang bener lantaran teu ngimbangkeun kana kasuka nu jadi anak ngan dina hakikatna kolotna teh nyaah supaya anakna bisa beunghar. Neng 4 ngajawabna iwal ti kieu, "Kangge abdi mah teu bade ngalangkungan deui kapalai sepuh. Rumaos abdi teh putra mama sareng ibu. Nanging bilih wae aya hiji hal-hal nu teu matak pisayeun balukatna. Eta oge bade nyanggakeun ka ama sareng ka ibu wae." "Oh, ari soal eta mah saha nu rek nyaho kana pi balukareunana nu bakal tumiba di akhir. Kapan sararea ge teu nyaho. Tong sahingganing bangsa urang nu rek ngajalankeun rumah tangga laki rabi. Kapan nu rek jinah ge tara nyaho kana pi balukareunana. Asa rek heueuh we ngeunah, tapi pikeun ngajalankeun laki rabi mah da kaiket ku hukum tika. Paling pi balukareunana teh riab anak. Mun teu kitu awet rajet, eta mah sifat biasa." Sumuhun palih dinyana mah kahartos. Nanging kapan awet rajet dina rumah tangga oge eta teh hiji panyawat nu mata kalintang parahna. Upami panyawat teh mah sami sareng hirup teu neut paeh teu hos. Ceuk neng 4 ngajawab kitu teh bari tungkul. Ih, meureun wae ari rek dikukut mah panyakit awet rajet teh. Sadarea ge nya kitu. Arang langka nu salawasna akur. Sok rajeun aya pake truk. Malah tiap detik, tiap menit oge aya we kasalahan di rumah tangga teh. Boh ti lalakina, boh ti awewena ngan kudu daek nyingkahkeun pipaseaeun ku jalan silih anteur dina kahayangna asal kahayang nu munasabah. Tah kitu kumaha Pat kaharti cariosan ama nu bieu teh? Ceuk ibuna nanya ka neng 4. Kahartos eta mah saha nu ngaharepkeun kana papaseaan atuh. Sanaos abi ge tangtos kahoyong mah akur. Nanging datiasana aya kaakuran sareng karuntutan nu kasebut kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak teh iwal ti ku hiji pakarang nu ampuh. Ramana jeung ibuna olohok pok Mama Suganda naros, "Naon pakarangna nu kasebut ampuh teh?" Nyaeta kusami birahina cinta pada cinta tembalna bari rada imut tapi ngeluh. Lah cek mama ge soal cinta mah engke panderi nuturkeun nu penting kawin heula geurapek pecakan sarta masing daek ngabandungan nu ararenggeus kapan tadi nama lolobana nya kitu. Ah narah, ah alim, yei alim teuing, nah lila-lila beting pala lendung. Cek Mama Suganda bari kumejang atuh ibuna ge nyikikik neng 4 pisan kabawahkeun seuri. Atuh aya nama ulah rek ngalobakeun debat deui. Ama rek nepungan pasudia kitu deui 4 tadi geus kadenge ku ama yen sadia kalawan pasrah kana kahayang ama ngan tinggal beberes pikeun ngajadikeun anak salametan. Pikeun pasudia montong kudu aya basa narosan deui lantaran soal nama kariprak geus bareta oge ka ama nyangcang saukur kasapih ku kamari ieu pedah bantrok antara anak jeung bapa. Cek Mama Suganda bari jung nangtung. Geus beres babadamian kitu mah Mama Suganda ngadig-dig deui ka pasir koja muru ka pasudia ngarasa bunga hatena yen ayeuna bakal dikadarkeun nu jadi anak daekeun dikawin kunu beunghar meureun kolot teh milu bunga. Teu kacarita waktu di jalana Mama Suganda geus nepi ka golodog pasudia nu kadengena ku Mama Suganda asa tari iseun. Mama Suganda buru-buru pupun tenan. Punten
teu lila ngadaguan jawaban col celengkeung nu nembalan ti jero. Mangga rai panto muka numukakeun panto kabeneran pasudia sorangan. Mama mangga lenggah. Nah teu sareng ibu nu mawi ibu nama nuju repot cenah. Mama we kapaksa sorangan ka dieu teh. Bakat-bakat penting Kakang Putra. Gek Mama Suganda diuk dina kursi dipayunan ku pasudia. Ieu Kang Putra. Nu mawi Mama dongkap nepangan. Kahijina ngalayat pilih kateterasan Kang Putra aya dina kawuyungan kalbu teu damang mamanahan. Kadua perkawisna Mama jeung ibuna malah badanten jeung nu jadi anak Mama kalintang nyerina mangyerikeun kana pernasiban Kang Putra. Mama Suganda muka caritana. Atuh nuhun Mama anu parantos ngiring bela sungkawa ka abdi nubatan sakieu nuju kalelebanana upami kaleleban teh mah. Maklum tos ku indungna ge teu acan punah geletuk deui pun anak nu asa disambar pisan heula nu mawi dugi ka kieu oge awak abdi teh karawas ngorotanana ceuk pasudia baring humah leungis. Waktosna kabujang see pamiarsa. Aduh bakat ku hoyong cenanya kanyi 4 ieu pasudia menikot tega tega ka anak. Sakitu pamiarsa anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.